Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, serta acana puji sinareng syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Di mana dinten-dinten ieu urang sadaya tiasa kempel patepang laung patepang wajah. Shalawat sareng salam mugi tetep ngocor ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kulawargina, katut ka para sahabatna, teu hilap ka urang sadaya salaku umatna. Amin, amin ya robbal alamin. Hadirin anu kusim kuring dipihormat, tepangkeun wasa sim kuring Rahmanaza Amalia di kelas 11 IPS 4. Sim kuring dina ieu sawala dipasihan amanah jadi panumbu catur. Kukituna sim kuring ngahaturkeun rewu nuhun ka para pangjejer serta pamilon anu parantos kersa hadir dina ieu sawala anu bade ngadiskusikeun ngeunaan pentingna ngamatuan protokol kesehatan di masa pandemi. Para pangjejer sareng pamilon anu kusim kuring dipihormat, Sata acana urang ngawitan acara sim kuring sejen nepangkeun para pangjejer anu bade ngadugikeun kamandangna dina ieu sawala. Pangjejer anu kahiji nyaeta Decita Septiani Rainia anu asalna ti Majalengka, Bogor kaping 13 September 2003. Mantena mangrupi siswi ti kelas 11 IPS hiji, SMAN hiji Majalengka. Pangjejer anu kadua nyaeta Safira Nur Azizah anu asalna ti Kadipaten Bogor kaping 7 Oktober 2004. Mantena mangrupi siswi ti SMAN hiji Majalengka ti kelas 11 IPS 2. Para hadirin anu kusim kuring dipihormat, supados urang nambih neuleuman ngeunaan jejer anu bade dibahas ku urang sadaya, hayu urang regepkeun kamandangna ti para pangjejer. Sumangga ka Teteh Decita Septiani Rainia kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Teteh Decita Septiani Rainia anu antos ngadugikeun kamandangna. Dina kamandang anu didugikeun ku Teteh Decita anu parantos mungka pandang urang sadaya ngeunaan pentingna ngamatuhan protokol kesehatan di masa pandemi. Nurutkeun mantena, ngamatuhan protokol kesehatan di masa pandemi teh penting pisan sabab negara Indonesia tos seueur provinsi anu tos jadi zona beureum anu hartosna zona anu seueur pasien beunang COVID-19. Kumargi kitu, hayu urang lajengkeun we ieu sawala. Mangga salajengna ka Teteh Safira Nur Azizah kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Teteh Safira Nur Azizah anu atos ngadugikeun kamandangna. Nurutkeun mantena, COVID-19 teh panyakit anu jahat pisan, anu kurang sadaya kudu dihindarkeun. Kukituna, urang sadaya kudu ngamatuhan protokol kesehatan anu tos ditangtukeun ku pamarentah. Mangpaat ti ngamatuhan protokol kesehatan di masa pandemi teh ngajadikeun perilaku hirup bersih sareng higienis, bisa ngajaga ti penyakit COVID sareng penyakit saejana. Social distancing oge kedah dipatukeun pikeun mutuskeun rantai COVID-19 nu nuju ngawabah di dunia. Sumangga ka Teteh Mutia Rahma Khairani ngawaler patarosanana. Hatur nuhun ka Teteh Mutia anu parantos ngawaler patarosan ti Teteh Safira. Anu eusina walerana nyaeta urang kudu ngamatuhan protokol kesehatan di masa pandemi ieu. Sangkan urang sadaya tiasa ngamutuskeun rantai penyakit COVID-19 anu nuju ngawabah. Teu karaos ieu acara teh parantos rengse. Alhamdulillah ieu acara teh lancar nepi ka akhir. Kukituna mangga urang sadaya sasarengan nutup acara ieu ku bacaan hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sim kuring salaku panumbu acara sareng sadaya nade dihapunten bilih aya kalepatan boh anu teu kahaja atanapi nu kahaja. Mung sakitu anu tiasa didugikeun, hatur nuhun ka parhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.